Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkincek. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios semkuring nganhunkeun kenotos like, komen sareng subscribe-na nya. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 40-nya ayeuna teh muhun ye karya emang nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan daenya. Ngartos Raden, hade syukur ari ngarti mah bral. Gramiang ayeuna keneh Kipati susul anak kula sarta alingakeun tianggangan unjuk sumanga Raden. Simkuring ayeuna sajamios dina wujud lutung gancangna carita jeleg wae Kipati gulung-gulung ngarobah wujudna jadi lutung nu leuwih gede jeung keker tur bosongot. Tapi ieu mah lain lutung akibat disapa tapi kereteg hate Kipati anu bisa bae dina hiji waktu hayang bisa ngarobah jirim bisa weda deui jeung Nyai Boros Watingkir jadi lutung akibat disapa ku bapana. Matak Nyi Boros Watingkir mah moal bisaeun ngarobah wujud aslina sakumaha kahayang dirina da puguh geus jadi lutung saujratna. Nya lutung hideung jelmaan Kipatih gulung-gulung saterusna ngabalesat ninggalkeun karaton ngambahna ka alam manusia pikeun ngemban tugas ti Kangjeng Raja. Sedengkeun Raja Purajagat harita geus ngupahan ingkang garwa sangkan teka terusan ngumbar kasedihna dumeh anakna lunta ka alam manusia dina kaayaan jadi lutung. Raden Purajagat mere kayakinan nu pasti anakna dina hiji waktu bakal balik deui ka karaton mun geus lulus tina hukuman nu jadi bapana. Kaayaan kitu teh nyasib nyiri Nyi Boros Watingkir harita sarua dina kaayaan di karaton Raja Siluman Genderuwo nu memang tegas rajana dina mangsa nangtukeun sikep kalayan tetep dibarengan ku sikep adil tur wijaksana. Cagula anu kacarita urang ayeuna nyaritakeun deui kaayaan di alam manusia. Carita harita dina poe hiji Mbah Berod keur indit neangan bahan ramuan khusus jang ubar dirina nu geus hampir 2 minggu leuwih tirakat ngeunaan beteungna nu bareuh teu daek kempes harita kerang kerung. Karak menang ilapat tinu gaib mun beteungna hayang cager cenah iwal kudu ngagodog dangdaunan nu disebut daun jumput kuning. Rupana daun jumput teh memang koneng ayana meh di sisi basisir laut kidul. Daunna jumput kuning teh laleutik heuras coklat warnana beda jeung warna daun. Warna koneng bentukna jiga daun seureuh. Kalayan hati-hati naker
eta daun jumbut kuning teh dibuleun ku kain warna bodas nu ceuk Mbah Barod mah. Eta teh laon alias boeh jeung deui daun jumput teh teu bisa sambarangan jalma metik daun sabab tangkalna digege ku hiji siluman nu disebut hileud bajra. Muhunnya aya wae ieu mah. Tapi siluman hileud bajra geus lila jadi patalukan Mbah Barod matak teu kudu wae basa-basi. Dina waktuna metik diala pucukna pikeun ubar ngan nalika Mbah Barod keur mawa balik ramuan hatena ngadadak hayang nyorang jalan ka lebah kaler motong jalan supaya leuwih deukeut ka tempat imahna maksudna. Tapi nalika keur anteng lempang ngadadak Mbah Barod ngaranjug kaget sabab dihareupeun jajalaneun nu rek diliwatanana ku dirina tembong aya jelema ditaranjang dekil awakna teh buuk panjang jeung rawun tara diurus malah kumis jeung janggot oge katut godeg geus paranjang tara diteuk-teuk nya jalma nu ditataranjang awakna tembong keur nyanghareupan hiji bangke monyet leutik nu anyar keneh paeh getih jeung isi kadutna ditinggalkeun kitu bae jeung huluna dina taneuh maseuhan jujukutan sedeng awak jeung dagingna terus didahar ku eta jalma. Mbah Barod teburung wae rada ngabirigidig lantaran angeuna jadi murel jeung sabal nempo kaayaan. Tapi sabalikna keur jelema nu keur ngadahar daging monyet bet jiga nu ngeunah wae malah ngadaharna oge mani caca muilan jeung ceplak sagala rupa teu ngarasa geuleuh atawa sebel. Jalma anu keur ngadahar daging monyet nu buluna warna abu-abu semu coklat teh harita ngareret ka Mbah Barod manehna jiga nu geus apal ti tadi keneh aya jalma nu keur merhatikeun ka dirina sorot panon jadi semu galak urung lantaran ambek asa kaganggu meureun nu merhatikeun. Siga si Juha eta teh nya. Sabalikna keur Mbah Barod jadi nambahan kaget nalika nempo kana keuretan beungeut jalma malong ka dirina nu memang bener eta teh Juha geuning anu ingetanana pas ilang satu tas lila nyasar di peleuweungan. Juha memang kasandingan ku dedemit nu ngawasa di sumur gantung. Sarentang Juha nyamperkeun ka Mbah Barod bari pok ngomong sorana ngagerem harita. Mane saha maneh? Saha di maneh teh? Cek Juha bari tutunjuk ku leungeunna. Bari baham masih nyape daging monyet menang newak sedengkeun bibirna jeung letah katut huntuna jadi beureum ku getih. Sia geuning ieu teh uju nanaonan sia teh jadi kitu hirup teh ha cek Mbah Barod kituna bari muncereng ka Juha. Mbah Barod geus bisa mastikeun meureun jalma nu dihareupeun pasti Juha asli. Saha Juha? Maneh mantong coba-coba ngaganggu ka si Juha ha?
sabab eta jelema geus jadi milik deuleu milik dewek tembal juha setengah ngancam eh padulit euy rek ngomong nanaon bae sia juha tapi deweknya ho ye hayangnya ho kadangaran sia euy anu ngancik dina awak si juha saha ngaran sia jeung ti bangsa siluman naon sia teh betah dina awak si juha cek bah barod gituna males tutunjuk ka juha bari netep seukeut nembus kaayaan waruga siluman nu ngancik dina awak juha. Dewek siluman ajag bodas anu ngagege di sumur gantung. Dewek resep ka ieu manusia teh lantaran teu make baju. Jadi sia ulah coba-coba ngaganggu kana kangenahan aing. Nah, ari sia teh bat kitu kalakuan teh haram jadah nyingkah sia setan. Lamun teu nyingkah sia ku aing diduruk deuleu. Kurang ajar maneh. Nang tang ijen ka aing kieu carana mah. Modar sia maneh manusia hiat gajleng juha nu kasandingan ku siluman ajag bodas terus ngagajleng bari ngagaum sagada disada sarta dua leungeuna mata arek ngaraweg beheung bah barod. Tapi Mbah Barod jiga namah bae geus sayaga ti tadi barang jeung ngajlengna awak juha nu mata ramo-ramo leungeuna kalayan kuku-kukuna nu paranjang jeung huntuna nu ranggeteng ku sihung harita ngan sakilat kumbah Barod ngagiwarkeun awakna ka kenca sakaligus males narajag ngetig kepeuteyan juha nu katahu sataker kebek. Aduh alah jadol sia juha ngagerok kaget jeung nyeri. Cacan oge leungit kana kakaget jeung kanyeri iga burung dijejek ku panarajangna disusul lawan tanpa bisa disingkahan deui. Aduh kurang ajar sia teh aki-aki juha ngagerok deui nahan ka nyeri. Nya juha macuhkeun deui tangtunganana Mbah Barod geus gilig pikirna ayeuna mah kudu bener-bener naklukeun siluman ajag nu nyanding kana warugana juha. Aing nyaho sia memang jalma sakti aing moal saber euy jeung sieun ka sia satika oge deuleuh. Jadi hayang nyaho sia kuat nepi ka mana deuleuh ngadu jajaten jeung aing siluman belegug. Setan sia kurang ajar aki-aki montong sombong sia teh manusia hiat wae bari ngagaum siluman ajag nyanding deui kana warugana juha ngaum disada tarik naker tur ngandung kakuatan kasakten di barengan ku angin nu ngadadak ngagelebug pating salior tarik di eta patempatan. Daun-daun jeung dahan galaring loba nu rebeng ngapung katabaku gelebugna angin sarta ngaguruh seah di eta patempatan nepi ka baju Mbah Barod kekelebetan katabak ku angin. Buhuk juha nu panjang katembong rediaban. Mbah Barod ningali kitu mah sadar musuh memang keur ngagunakeun ilmu gaib. Nya ku kituna kudu ngalawan musuh ku ilmu gaib deui. Srog kituna teh reketek kekuatan dina jarak jauh. Dina rupa wujud sinar warna hideung
tembong patepung di tengah-tengah pakalangan. Kituna teh silih dorong silih elehkeun jeung munseg pareng sinar warna hideung bogana Mbah Barod kadorong mundur minangka awakna milu ngadaligdeug. Atawa sabalikna mun sinar kakuatan siluman ajag nu kadorong mangka awak juha mundur kadorong karena kekuatan musuh tanda aya pihak anu eleh. Rada lila kituna teh lir upama moal aya tuntasna sedengkeun Mbah Barod geus mimiti leuseuh tanagana beda jeung siluman ajag. Lila kalilaan mah bet ngadon kuat bae tanagana ngadon sok ngan kasebut ari jalma salian ti boga nafsu jeung akal boga pikiran ngan hanjakal pikiran anu dipoga ku manusia lain ukur dipake keur kahadean tapi keur kagorengan oge sifat jeung licik beda jeung jin atawa siluman ukur boga cara jeung nafsu wungkul teu bogaan pikiran hade goreng salian nu dilakukeun ka manusia memang oge teu boga sifat licik. Harita wae siluman ajag teh bener-bener mampu dirina ngelawan musuh tapi sabalikna Mbah Barod hayang nunggul sorangan embung eleh kituna jeung nyaho pihak musuh leuwih kuat kaayaannana nya matak harita ngagunakeun ilmu licikna supaya musuhna bisa eleh. Nya diayaan keur kitu teh dirina kadese ku musuh gancang ngambat wae siluman macan nu memang leuwih kuat tibatan cenah siluman ajag gaur sora ti kajauhan aya nu ngagaur sora macan. Atuh siluman ajag teh kaget karek sadar atuh musuh tetela licik tarungna tapi rek ngejat teu bisa lantaran kawengku ku tarung pangeunggesan sareng waktosna seep cenanya. Aduh aya wae ieu mah nya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-41 nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca